jalmi anu hayang akhirat berupaya, tak aya akhirat mah aya upayana. Mun dunia mah kadang-kadang orang aya upaya ti jedul wajar dan tantu hasil. Aya jalmi anu tara usaha tapi hasil aya kitu dunia mah. Data si sama Gusti Allah dipastikan. Tapi akhirat mah kada aya upaya heula. Bahasa wasa'alaha sa'ya. Akhirat mah kada aya usaha heula. Sok usaha heula ayeuna make hidayah ka Gusti Allah. Ngan usaha orang pasti ku Allah bakal dipasihan usaha orang. Dina urusan akhirat mah teu aya nu teu diijabah asal urang fokus ya Gusti Allah. Ibu tengah wong ayeuna teh nya emut ayeuna teh can boga duit jang isuk-isuk acan. Can aya boga 50.000 acan. Can boga duit 50.000 acan. Can 5 beas 505 liter acan. Nah, saya urang teh beres salat Isya teh, urang teh ngadua ka Gusti Allah teh. Gusti. Beas 5 liter Gusti. Sing kinten-kinten urang ngadua eta ka Allah. Enjing subuh bugah datang beas moal. Moal. Nah, urusan dunia. Tapi mun kieu mah urang ka Gusti Allah. Urusan akhirat mah Gusti abdi teh geus kolot, Gusti hayang diajar tahajud, Gusti batur geus bisa tahajud abdi mah tarahajud kabeh. Tarahajudnya urang tarahajud abdi mah kamera tahajud, abdi mah Gusti can pernah tahajud hayang diajar salat witir. Hayang diajar tahajud hayang disembat salat tasbih. Bejana maca salat tasbih teh Gusti agung panilahna salat tasbih. Can kantos abdi hayang salat tasbih Gusti. Nah. Bada Isya teh urang teh ngadoa sasan kulem. Salat Isya teras salat bada Isya teras salat witir urang ngagurang ka Gusti Allah nyolontong nyawa HP heula langsung ulem urang teh ngadoa Gusti gugahkeun jam 1 we abdi Gusti hayang tahajud Gusti hayang ibadah digugahkeun mah ku Gusti Allah juga. Tapi lamun urusan dunia tantang tuh urusan akhirat mah ku Allah dijamin digugahkeun lamun hayang ibadah mah. Ibu yang bisa maca Quran ke Gusti tulungan abdi teh geus kolot Gusti bisa maca Quran. Isin ngaku agama Islam tuh bisa maca Quran, bisa ikro acan hayang diajar. Aya usaha wasa'a. Nyanak ikro. Ya. Emak teh can bisa maca Quran, ieu hayang diajar ikro heula. Dipaksakeun da bakal biasa. Nyungkeun pitulung ti Gusti Allah. Sagala rupa amalan yang akhirat maka Allah bakal nulungan. Engke di mana tos ditulungan akhirat dunia nak acan. Tapi menurusan dunia akhirat tantang. Mata fokus naon akhirat. Dunia bakal kacau. Sabab akhirat mah can dijamin. Dunia mah tos dijamin gitu. Akhirat mah can anu ngajamin. Aya jami pangkat ajengan kiai can aya jaminan ras ka surga. Di alam dunia mah nu aya jaminan ka surga kan hiji ibu. Junjunan Kangjeng Nabi wasabiquna awalun aya nu dijamin ku Kangjeng Nabi anu dan 10 sahabat wasabiquna awalun aya eta salian eta mah pancen aya jaminan. Nah urang teh ka surga teh pinteuna aya rahmat Allah teh pinteuna nu bae urang aya saha usaha tentang tu jami anu getol ka surga kitu nya mata urang aya kahoyong lebet teh ka surga teh non ku ngupayakeun hayang ibadah. Nah, tujuan sadana ngalaksanakeun